Kucing anjing pamiasa alhamdulillah dina dengan ayeuna arurang tiasa patepang lawung dina acara warna watak kuliner. Dina ayeuna dinten Jumat kaping 10 Mei 2024 simkuring Naswa Syabani simkuring Citra Resmi Nurek. Dina dengan ieu simkuring sareng Naswa teh bade ngamiwarakeun salah sahiji kuliner anu viral nyaeta mie jontor. ayeuna aya rencang abi namina Karina Ayu nu bade ngadugikeun. Hatur nuhun ka Citra anu aya di studio. Abi ayeuna aya di Dadaha, salah sahiji tempat kasohor anu seueur jajanana di Tasikmalaya. Tah, dinten ieu abdi bade ngajak kanca-kanca kanggo jajan salah sahiji jajanan anu viral di Tasikmalaya. Salah sahijina nyaeta mie jontor. Mang mie jontor nasi yang ada mah emang hiji. Mang pami incaran ini tersabar alami. Yang lantung mah aya pasasihan. Pami di dia rame tuh mang incarannya. Rame neng angot aja neng mah di kami pisan. Bukannya 3 jam sabar mang. Oh tiba dah seubeuh neng. Oh alah tiba. Tutupnya paling tabu 10 tabu 11. kita para kanca anu bade jajan ka mang dua saudara biasa di enjing dibikin tahu. Tempatna aya di Dadaha di payunan lapang basket. Fakta dinten ieu anu dicikapkeun dugi ka dieu simkuring Citra Resmi Nurek. Simkuring Naswa Syabani. Senja amin melungkur amin mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.